Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Langhung tipayun, hayu orang sadayana, muji syukur kanu maha gofur, muja kanu maha kawasa, pangeran orang sadayana Allah subhanahu wa ta'ala. Rehna, orang sadaya tiasa patepung di lawung paomprok jongkok dina iya acara. Salawat mewah salam kasanggakeun kajungjunan orang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap kasanggakeun oge ka para sahabatna, kulawargana, dugi ka urang sadayana salaku umat dina akhir zaman. Bapak Kepala Sekolah anu kusimkuring nepi ka hormat, Bapak Ibu guru anu nepi ka hormat, oge rerencangan sadaya anu kusimkuring nepi ka cinta. Satu acarna ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos masihan waktu sareng kesempatan. Simkuring wawakil ti kelas 10-8 ngadeg di ieu tempat saja ngadugikeun biantara anu jejerna hormat ka guru. Hadirin sadaya anu dipika hormat, barudak zaman ayeuna teh sok jiga anu sieun unggal papanggih jeung guru teh. Lamun papanggih di sakola sering nama ngaleos lantaran cenah eta guru teu ngajar di kelasna. Kadang sok bari nyumput lamun papanggih jeung guru teh. Jiga anu ningali jurig tengah poe. Guru teh sebenarnya mah kolot alurang di sekolah, sarua jika kolot di imah. Duanana kudu dihormati. Lamun papanggih jeung guru teh, urang kudu ngalakukeun ngaranna 3S. Nu kahiji senyum, nu kadua sapa, nu katilu salam. Hormat ka guru teh sarua jika hormat ka kolot sorangan. Sanajan beda tempat, tapi kudu sarua dipika hormat. Cindakna kudu hormat ka guru. Upama urang hormat ka guru, sarua urang hormat ka kolot di imah. Ulah sieun lamun papanggih jeung guru teh. Kuduna urang seuri nyapa jeung salam ameh elmuna teh tuluy ngalir dina kahirupan urang sadaya. Urang eusian kahirupan ku hal-hal anu hade jeung mangpaat ameh jadi jalma anu hade. Rupina sakitu anu kapihatur, hapunten bilih aya basa anu pasalia kirang tata titih diduga sareng prayoga. Mugia urang salamina dipaparin kesehatan jasmani sareng rohani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.